Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan. Hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nu sami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui. Hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Udi nempo kitu mah tuluy katayepan muru ka kamar nena. Setepina kahareupeun kamar lalaunan Udin nungrungkeun pantona kamar bray panto muka. Kasampak teh dina kasur katampo nena keur nangkuban baring nyegruk ceuri. Nempo kaayaan kitu Udin gancang wae nutupkeun deui panto kamar. Katayap Udin ka katayapan terus keluar ninggalkeun imah nena. Teu sirikna Udin setengah lumpat terus balik buru ka imahna. Cag urang tunda heula we kumaha kaayaan Udin harita. Ayeuna mah urang caturkeun wae ngeunaan kaayaan Aceng nu aya di jero pangberokan. Wanci tengah peuting Aceng hudang tina sarena kusabab ngerasa awakna paregel. Aceng terus babatak saenggeus kitu mah terus wae asup ka jero kamar cai nu aya di eta rohangan. Aceng terus wudu saenggeus samemehna kahampangan heula beres wudu terus salat tahajud. Aceng ditahan di eta rohangan teh geuning henteu sorangan tapi aya batur kana opat urangna nu harita sarua ditahan. Beres salat tahajud tuluy ngadua ditungtungan ku zikir sajam ti harita. Tepugu Aceng jol-jol ngarumpuyuh ka piuhan. Si Herder salah saurang tahanan nu sarohangan jeung Aceng nulisik udang. Si Herder ngerasa kaget nempo Aceng nu awakna jibrug ku gesang keur ngalempereh bangun nu ka piuhan. Si Herder tuluy wae jojorokan minta tulung ka petugas piket jaga. Lila torojol seorang petugas piket datang nyimperkeun kegancangan. Harita Aceng terus wae dibawa ke salah sahiji rohangan khusus. Aceng disangkeh ku si Herder jeung petugas piket. Satepina ka rohangan khusus Aceng terus dipariksa ku tim medis. Kecaturkeun harita teh nena nu kakara beres salat subuh ngerasa reuwas basa panto hareup aya nu ngetrokan. Nena gancang muka kunci panto bray panto muka gebeg nena gebeg. Nena asa teu percaya kana tetempanana. Dihareupeun kasampak aya nu keur ngajanteng. Assalamualaikum cek nu ngajanteng uluk salam. Waalaikumsalam Kang Aceng. Leres ieu teh Kang Aceng? Tanya nena nu ngajanteng munggek bari nyerenge. Jalma nu disebut Aceng ku nena tuluy nyamperkeun ka nena. Gabrug nena. Pati olohok kadadak awak nena leuleus pada harita. Mang Tanu jeung Biki mani colohok basa nempo aya Aceng keur mangku nenah teh pok Mang Tanu nyarita. Yang Aceng kieu teh? Tanyana Aceng unggek. Kunaon eta si Nyai beuti papangku sagala? Kunaon eta si Nyai beuti papangku sagala? Ayeuna mah Biki nu nanya teh Aceng teu gancang nembalan. Manehna kalah ka tuluy wae asup ka jero kamar nena. Harita teh nena gajang wae ku Aceng digolerkeun dina kasur.
Sanggeus kitu mah aceng harita keneh terus wae mukaan pakaianna puguh we atuh pikeun mah nempo aceng kitu peta teh mani ngadeg-deg jeung reuwas sabab geuning aceng nu aya di jero kamar manehna teh pet kawas lain aceng salakina. Aceng nu ieu mah beungeutna kareng panonna bolotot matak dikasieun wakna katampo pinuh ku esang dina kaayaan kitu Nenah maksakeun cengkat tuluy ngajauhan aceng nempo nenah kitu peta teh gancang wae leungeunna ngaragamang kana piena rep nenah rikat jingkahan leungeun aceng nempo kitu aceng teu ngalobakeun miceun waktu kaprot wae banget nenah dikaprot jerit nenah ngajerit Mang Tanu jeung Biki barang ngadenge suara nu ngajerit jero kamar harita keneh tuluy muru ka kamar nenah bantu kamar gancang disurungkeun ku Mang Tanu kasampak teh awak nenah nu pakaianna geus saroek kitu di dieu keur dipaksa ditindihan ku aceng. Mang Tanu jeung Biki pelong Biki harita keneh tuluy wae munggeuh ka Mang Tanu surti kan tawang wae Mang Tanu nyarekan ka aceng jang geura lepaskeun ta si Nyai mantong dipaksa pirusa kitu ari embungan mah cenah aceng harita teh gancang ngalepaskeun awak nenah jeung aceng cengkat aceng nyamperkeun ka Mang Tanu jeung Biki cebrot beget Mang Tanu jeung Biki dicabok ku aceng growok Mang Tanu jeung Biki growok sabab beungeutna rasa nyeri jeung panas habak buek awak Mang Tanu jeung Biki ditalapung bru Mang Tanu jeung Biki terus namru kapiuhan nenah nampo indung bapana dikakaya model kitu ku aceng mah terus wae lumpat keluar di kamar labas keluar barejeng dijeritan meta turun barang jeung kitu aceng rikat nyambar pakaianna jelang luncrat nubruk kana jendela kamar les aceng ngeles ditereuy poekna subuh tetangga nu deukeut imah nenah harita keneh pating torojol daratang nyalamperkeun ka imah nenah malah Pak RT jeung Pak Olot mah mani panggeulana datang harita teh aya naon Nyai mani asa raruas pisan tanya Pak RT jeung Pak Olot meh bareng nanyana teh tekung silila torojol udin datang numpangna setengah lumpat manit di peparetor terus nyamperkeun ka nenah nya aya naon nya ieu teh aya bangsat garong tawa jurig tanya Udin bari jeung singkil Kang Aceng Polot Kang Aceng mari tega bisa nyiksa pun bapak serimpung miang malah tadi mah abdi oge maksa nirusak ninian tembak nenah ke Pak Olot keom har nah bat kitu jeung aceng teh moal kitu keur ka usap setan mah cek Pak Olot kunaon ari jang aceng tarat tasari bat kitu peta kalakuanna teh cek Pak RT bari garu-garu teh atuh jang aceng apa nanjang aceng teh budak bagir sopan jeung tara ngalawan kekelot nah ayeuna bet jadi loba kitu kalakuan teh cek di tetangga nupang deketna nya abdi oge di tadina mah nyangka kasih aceng teh jalma bager bener jeung sopan tapi saprat abdi gawe kadang jerug manehna di lembur pantas horeng geuning nu sanya nama si aceng teh jalma burung Udin bari pepeta
Dina kaayaan kitu paolot nu harita hideng asup ka jero imah nena geus kaluar deui malah mah paolot nitah ka sakur na warga sangkan gancang udah gaceng nu kabur obros kaca jendela kamar sugan can pati jauh cenah.